Aku nu maha kawasa maot pingaraneunan sieun ku maot bu sieun maot sadayana sieun maot sieun ku nu maot sieun ku maot sieun ku nu maot da teu no da kebiasaan geuning lamun di kampung aya nu maot teh jarempli berarti sieun ku nu maot padahal mah teh kedah sieun ku nu maot tapi sieun maot teh nyandak iban sinaran bihusnil khotimah atau nabi bihusnil khotimah kade ieu doa anu rada kirang ieu terkadang urang sok ngadoa mudah-mudahan urang sing dimaotkeun bihusnil khotimah kira-kira ngaminan tong tong margi naon bihusnil khotimah mah mau anu dihinakeun tapi nu mana atuh anu kudu diaminan maut na dina kayaan bihusnil khotimah mentak urang ulah sok katipu ku barang teu pira siga nya padahal lain siga lain padahalnya kita orang yang berpendidikan harus lebih bisa menyari nya disarahkeun deui dijelaskeun deui jangan sampai tertipu oleh keadaan kondisi pada saat ini punten pribados bade naros ari dikira tarik meunang teu alam anahu tarik kira-kira menang teh nah eta berarti di ayeuna kapayun yang dikir tarik la ilaha illallah anapun maca tarik jeung laut mah tergayot ka para hadirin sadayana nya tergayot da bari seueuran nya lamun salira lamun nyalira tergantung lamun lobaan mah tergayot margi beda ngagantung jeung ngagayot teh ari ngagantung mah hiji ngagayot mah dua ka ditu jadi tergayot urang macana resep tarik maca teh mangga urang macana resep rada dilaunkeun mangga da eta mah taqarrub ilallah gumantung kana keyakinan urang nyalira ulah sok silih salahkeun situ mah dikira tarik macana teh meuni gandeng nah eta kadenya mentak urang dikaji ulah dugikeun ka urang punya statement yang salah betul nakol bedug ku budak meunang teu nah kitu nya nakol bedug ku budak meunang teu atuh henteu soalna karunya piraku budak dipake nakol bedug budak batur cokot bledak kana bedug karunya tuh nyeri betul jadi nakol bedug mah ku panakol bedug ngan ari nu nakon mah rek budak teu arek kolot teu leres teu sepintas siga benar padahal salah perlu dikaji pandangan kajian adalah dengan ilmu insyaallah hayatun nas birruh hirupna nas teh kulantaran ngajik dina dirina aya ruh nalika ruh dipundut ku rahayu dicadakeun maka wasa maut pingaraneunana sok ngageter ngadenge maut mah bener sok sieun urang keur ngadenge maut mah harta banda nu aya di urang teh manfaatna margi assalamualaikum na oge ari nu maut mah beda pan ngumumkeun nu maut mah kumaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi betul tidak nya soalna benten-benten assalamualaikum ge ku ilmu mah sapertos tadi pangersannya qorinya subhanallah qarina luar biasa mudah-mudahan nu qori tadi sing alami subhanallah nya emang lepas jeung segala rubina luar biasa ku ilmu mutak salam nabi gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang kudu kitu da ilmu aya dinu salam teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek naon eta jelema kira-kira ceramah ning terang aya dinu assalamualaikum teh assalamualaikum langsung lu buru urang teh geus tenget ka kamar nu salat di rumah bejakeun emak-emak eueuh atuh budak teh langsung bapak-bapak cenah punten mama cek mah bieu mama eueuh atuh puguh jadi hal anu sakirana karena assalamualaikum dengan intonasi pasti maksud dan tujuan bakal tahu aya deui kieu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Maka ka ibu-ibu anu gaduh balita sareng ibu hamil diantos di posyandu diantos cenah emang kudu kitu salam nemu ndak boel laras aya nu kitu nya aya deui nu assalamualaikum teh gini yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jawab salam saya masuk surga yang tidak jawab salam saya di mana amalnya aja. Oke, kita lanjutkan walaupun lagu ini lawas tapi masih kita bisa nikmati. Inilah kami tampilkan artis kita ini Miss Anis. Oke emang kudu dikitu-kitu dah kudu dikitu-kitu ku ilmu aya deui nu assalamualaikum teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guru PAUD, ada guru PAUD teh kudu kitu lah jol-jol teh guru TK jol kata mana atuh budak teh atuh ya jadi kumaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu eta bajang guru teh segala rupa hal oge kedah tepat nempatkeun hiji ilmu kedah tepat dan moal lucu nalika eta hal teu bintang assalamualaikum tapi nalika implementasi ke anak teu cocok da teu lucu. Beda aku pribados arek ceramah ka dieu assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah atuh meureun balada oge laras teh atana be aya nu bade kori cek nu kori teh yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atuh meureun balada oge laras tah eta hayatun nas birruh nya hirupna nas teh kulantaran ngancik dina diri naruh nalika dipunutkeun rahayu di kana punuh kawasa maot pingaranana geus diasokan duit geus poal daikeun ceuk kaulah haji Roma Irama mah kumaha badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam. Biasa teman ya tegak repotnya biasa tegak repotnya capek secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terbujurlah sendirian, terkuburlah diri terbungkus kain iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u nalika urang geus maot sagala amal pada melan urang pegat illa min salasin kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedekah anu kurang dipasikeun ka putra yatim barikeun didasaran rasa keikhlasan mana ikhlas hate urang, mudah-mudahan sing dibarokahkeun ku urang nya nah sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mudah-mudahan non rupi maksud miwah tujuan oke cita-cita urang sadayana cita-cita ieu yayasan pendidikan Soparina sing aya dina pangobol Allah Subhanahu wa ta'ala
kalayan tina kanan kalayan ginanjar kawilujengan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal hayatun nas birruh nalika naon hirupna nas teh kulantaran ngancik dina dirina aya ruh nalika geus ruh dipunut ku Nur Hayu dicana ku Manu Kawasa nya maot pingaranina tah eta jasad sarua jeung bangke nalika urang kegiatan di dieu tanpa didasaran niat anu ikhlas salajengna hayatun nas birruh hayatur ruh bil ilmi nya naon hayatun nas birruh hayatur ruh bil ilmi hirupna ruh manfaatna ruh beunharna ruh kunaon ku ilmu. Banyak dan tidaknya kita menerima ilmu insya Allah ruh kurang bakal montok nalika ruh kurang beunghar sagala rupa hal babari dipakai ibadah betul karasa ruh kurang nalika seueur katuangan anak jeung leueuteunana naon katuangan leueuteun ruh kurang teh nyata ilmu hayatur ruh bil ilmi nya jadi tuang leueutna ruh kurang teh ilmu tausiah nya karasa lamun kos urang tausiah urang kuliah sagala rupa ilmu anu dilebetkeun ku urang didangu ku cepil lain ku ceuli beda ngadangu ku cepil jeung ku ceuli mah lamun ngadangu ku cepil mah lamun ngadangu ku ceuli mah kadangu ti dieu kaluar jalan dieu da ceuli nya ceuli mah ceuli katel gini kumaha atuh ari ngadangukeun ilmu supaya bermanfaat kana ruh urang dangukeun ku cepil nyecep bari nyempil aya we saeutik anu nyangsang leres resepnya kanu nyempil nyecep bari nyempil insya Allah tah nu kieu teh para ibu para saderek sadayana para hadirin sekalian anu kieu teh dituang leueutna kunaon ku ruh urang lain tuang leueut jasmani tapi tausiah jeung ilmu mah nunuang na ruh urang nalika ruh urang beunghar sok babari diajak ibadah margi naon kondisi iman urang ieu jin wayan kus kadang nambahan kadang kurangan tina naon tina urang rajin jeung henteu na milari ilmu betul sok gara ari milari ilmu mah nya kawasan ibu-ibu perkuliahan jeung sanes kantana subhanallah sok gampang teh awak teh dipake ibadah nya ari iman keur nambahan mah jam 11 model poe ieu geus nungguan iraha lohor banding geus kesel hayang buru lohor Pak nya iraha si lohor teh nya model di ditu aya tatanggi nini ceketan nini banding ku iman keur ningkat panginten nini ka icuna